Cek baheula tukang bala-balanya. Nya ece teh kapungkur mah tukang bala-bala. Anak ina mah tos henteu nong. Kunaon? Teu payu. Terus berarti ya teu ngeunah meureunana pasakan teh. Yeh tong salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di dapur Ceu Ikoh. Kali ini kita akan bikin bala-bala. Bala-bala bahasa Indonesia naon, Cen? Bakwan itu nya. Oh, bakwan. Bala-bala naon? Renyah. Eta we lah. Siap. Tapi satu acana pemirsa anu teu acan subscribe karena channel dapur Ceu Ikoh, sok mangga di subscribe heula nya. Diantos gratis pemirsa, tah tulisan anu beureum nate diklik nya nu tulisan subscribe tah eta. Ayo Ceu, bahan-bahanna naon wae bala-bala teh? Aya pemirsa aya sayuran nyata engkol sareng wortel nu tos disiksik-siknya. Aya bawang daun oge. Terus ieu tarigu sareng tepung beras. Aya air segelas. Sarang bumbu nama ieu kemiri, bawang putih, garam, penyedap sareng merica bubuk, terus aya ketumbar bubuk tos sakitu. Mimitina direndos heula pemirsa. Ketumbar sareng bawang putihna. Ketumbar kemiri. Kemiri. Poho. Pemirsa, ayeuna urang mulai ngadonan nya. Naon heula Ceu sok? Ieu tariguna heula pemirsa. Kira-kira saparapat lah. Sareng ieuna tepung berasna 4 sendok. Sareng ieuna we bumbuna urang cayan heula pemirsa. Cayan heula. Marah gampang pemirsa diadukna. Nah, pemirsa, ini bumbu yang sudah aduk sama air udah tercampur rata, masukkan ke tepung. Lalu tambahkan lagi air yang 1 gelas ini. Kasih semua aja. Kita aduk. Jadi jangan, kalau ngadonan ya pemirsa, jangan terlalu encer, juga jangan terlalu kental. Masukkan sayuranna pemirsa anu tadi. Kira-kira tambah kesadayana pemirsa. Diaduk-aduk deh sampai rata. Buru atuh meni lila muka etana. Udah tadi sadian gunting si nong mah teu bener pisan. Aya ketumbar bubukna we, sacukupna we. Tah terus ieu naon? Merica bubukna. Sekarang gegel heula. Geulah. Oh gunting no. Buru. Tah ieu naon sadayana we. Tah terus aduk deui. Terus we euceun mah kurang ngaduk. Kan tukang bangunan asal ge sok ngaduk semen. Biasa di proyek. Maknya ngaduk nu kieu teh bisa. Pemirsa, ini setelah teraduk rata ya, kita diamkan selama 30 sampai 60 menit supaya mengembang, biar nantinya pas digoreng renyah. Selama nunggu 1 jam, sok pemirsa boboh heula nya. Pilih bade kacai heula teu nanaon. Kaden tong sapopoe, komo tekan aku kaskeun mangkin nya dibasi. Nya basi atuh. Pami hayang langkung renyah pemirsa. Hayang hoyong. Hoyong langkung renyah di ieu kana kulkaskeun, nyimpenna na kulkas. Cuma teu gaduh kulkas kumaha tuh nong, tunda dina naon? Tunda we eta tah di luhur eta tah, di luhur badeng ke naon. Ngogorobo we nya. Pemirsa, tah ieu adonan tos 1/2 jam disimpen heula. Ayeuna tinggal digoreng.
kayak ngantosan heula minyakna panas tuh. Tah pemirsa sok digoreng kieu tah. Bakal garing itu renyah pemirsa hasilna. Cek baheula tukang bala-balanya. Nya ece teh kapungkur mah tukang bala-bala. Anak ina mah tos henteu nong. Kunaon? Teu payu. Terus berarti teu ngeunah meureunaan pasakan teh. Ieu tong salah. Asaan heula engke cici we heula geus asaan kumaha rasana. Terus kunaon atuh teu payu? Mun ngeunah mah nya pasti payu. Ada lo seueur saingan nong batur mah garaduh roda ari ece mah nyumput teh di dapur. Nya batur teh teu arapaleun di imam dewe ku ece. Ya tuh niat dagang, memang dagang nyumput di dapur. Teu gaduh lapak nong. Ya eta tuh dibuka lapak, eta dagang eta teh Emang bisa gitu dagang bala-bala? online bisa. Heuh nya, atuh ece ki arek Bala-bala online gitu teh. Kumaha rasana cenah bala-bala online. Paling pas dikirim lepet manten. Heuh nya nongnya. Kumaha atuh? Pemirsa, ieu bala-bala buatan Cik Ikoh atos mateng. Biasa wae sih sebenarnya pemirsa, ieu teh. Naon spesialna sebagainya bala-bala. Bala-bala mah jeung cikopi enak, jeung sangu haneut enak, sok we teu percaya mah. Udah, mun orang Sunda mah pangaresep ieu teh bala-bala. Pemirsa, sok atuh nu orang Sunda subscribe ke channel ieu ah. Meni mun teu teh pelanggaran eta mah. Cuman teu bobogongan di mani raos teh sok cobian. Urang raosan ieu teh bala-bala garing pemirsa. Jeung cengek naon? Heeh, kira. Kunaon beredanya? Panas, Anah hene. mantap pemirsa. Ujung cengek nu beureum ieu. Mantap atuh heula. Mantap.